Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana, alhamdulillah kangari tiasa nepangan di mitra-mitra sadayana dina acara dongeng Sunda. Iya, dongeng Sunda anu nyanak judul Bagaspati, serial teluh seri K18. Mudah-mudahannya mitra-mitra tiasa kahibur. Wapilih anu nuju udur damang lahir damang batin mugi awe ieu dongeng teh ngajentenkeun bahan hiburan. Kamari teh dina seri K17 nyaeta nuju nyarioskeun Mangakong sareng Mangakeng nuju di bumina Bahdira nya dibikeun kadinya nyaeta nu maksada bade nyuhunkeun tulung kanggo ngalandongan bahku anu udur. Supados teh nyangkolong tingkana waktos mitra-mitra sadayana sumangga ieu acara dongeng Sunda urang kawitan bae. Sakudung abah rek salin heula baju kitu cek Bahdira. Bari saterusna Bahdira asup ka pangkengna nyaeta rek ngaganti bajuna teh kungsi lila. Bahdira kaluar deui ti pangkengna geus make baju kampretna teh kampret hideung. Da baheula mah kana pakaian teh kolot baheula mah mitra-mitra diapik-apik. Es teuning di nungna dinengnek. Pakaian jeung sarung baheula mah teu aya, lain teu aya bahasa diistrika. Tapi sanes diistrika baheula mah nu disebut dileot. Jadi pakaian hayang rapi teh dileot atawa ditilepan, diteunden handapeun kasur atawa bantal, sapeuting eta teh ditindihan. Jadi lamun pas isukna dipake teh rapi. Kapanan baheula mah dina moe sarung oge, dina sasampayan teh sok dibatek di luhur awi, di handap awi sok make batu. Jadi tujuanna mah ameh teu kerejut. Pan ayeuna mah pakaian teh saincak-incak. Jeung ayeuna mah pan hiji budak hiji jalma teh dina pakaian geus teu kaitungku lobana. Beda jeung baheula. Mana keur nyaba, mana keur ka kebon, mana keur ulin diatur kolot mah. Ayo atuh Jang, bongkong berang keneh. Kitu cek Bahdira. Mangga bah. Anu saterusna tiluanana arindit rek ngajugjug ka imahna paku. Lempangna rurusuhan. Pang-pangna mah bisi kaburitan di jalan. Nu tadi teh lalakon lain waktu anu sakedeung. Merlukeun waktu jam-jaman. Hayang meureunan rada gancang sok motong jalan narobos ka kebon ka leuweung ka mana anu tujuanana ari ku
norobos mah atau disebut motong jalan sok tereh nepina. Tapi da tiluanana oge harita henteu motong jalan baik adewe cenah jalan ge jalan satapak. Aya jalan gede tapi jalan gede ge can jauheun mode ayeuna di hotmik dicor aya batu di jalan teh taringgul gelede aya nu disebutna teh jalan jajahan. Tiluana terus lempang ngagedig teu mikirkeun ka capek, anu penting mah hayang geura nepi ka imahna Paku. Cak mangakong mangakeng jeung Mbah Dira anu nuju ka kampung Cikuman. Ayeuna urang nyaritakeun di kampung Cikuman. Harita di imahna Paku geus rame keluarga. Anu ngahaja nempok ka Paku. Da kajadian eta teh geus sumebar. Di kampung Cikuman mah kabeh geus apaleun. Lu mitra-mitra, ari omongan jelema mah harus alabatan goong. Mun keamanatan bahasa teh sajengkal jadi dua jengkal. Beda mun urang keamanatan ku duit. Keamanatan duit 100.000 pan sok ngurangan ari pangaji 10.000 mah atau 5.000 leutikna 5.000 mah sok ngurangan eta keamanatan duit. Beda jeung keamanatan bahasa. Lamun bahasa ti urang 5 kecap nepi ka ditu mah dikalikeun 2 jadi 10 kecap. Malahan mah Ki Jengker, si Patok, si Geheng jeung Mbah Jumbo ge geus meunang beja yen Paku kakeunaan ku telu. Atuh Ki Jengker jeung Mbah Jumbo, si Patok jeung si Geheng teh melihara toheun ngadenge musuhna bener geus kakeunaan kaganggu ku si Wurjit. Estuning atoh ari model jalma nu kara ditu mah ningali batur cilaka ningali batur sangsara teh abrug-abrugan atoh kacida. Kabeh warga Cikuman ngilu sedih ngilu mangkarunyakeun ka Paku jeung ka ibuku teh ningali kayan Paku anu pikawatireun. Loba pisan anu simpati ka Paku jeung ka ibuku teh. Nu tadi teh Paku mah anu nyaahan deudeuhan ka warga. Estuning dina pengabdian ka warga teh bener-bener. Estuning Paku mah dina pengabdian ka warga teh ngingetkeun kaya miskin pintar beunghar kabehanana disarwakeun yen nu tadi teh rek bodoh rek pinter warga Paku. Jeung baheula mah mitra-mitra da kantor kepala desa teh teu model ayeuna. Pan ayeuna mah aralus mararegah. Ayeuna lantai 2, lantai 3 bantuan ti pemerintah teh ngocor baheula mah. Ayeuna mah beda jeung baheula. Baheula mah nu eta teh we ngandalkeun tina pajeg. Boh pajeg tanah, boh pajeg sirah. Dari hirup mah kumaha urangna melak hade nya pasti hade hasilna. Emang dina kitu nama mitra-mitra lamun urang nyieun kahadean ka sasama cantang tuh bakal menang balasan teh nu hade cantang tuh eta teh. Kadang-kadang urang rek niat hade ka sasama
rek niat alus pansangka nama teu pararugu. Ya ngaranna ge di dunia disebut nage alam pana, alam riweuh, alam perjuangan. Arita buku panona meuning geus carindul balas cirik eta ge kusararea pada meper keluarga. Wayahna ibu kedah sadar, ibu kedah sabar, jeung ibu kedah tawakal. Naon margina tangtos siji mangsa paku bakal damang. Hiji mangsa tangtos paku bakal sehat deui, da nu tadina ge sehat pasti bakal sehat deui. Anu penting mah mangga urang berjuang jeung abdi sadayana, neangan cara jeung neangan jalan. Atuh ibuku teh pada mamatahan mah nya atena rada tenang oge. Terus pada ngabejaan pada ngingetan manjing asar warga teh mimiti ngurangan ngan sabagian warga anu nungguan di imah paku loba, malahan mah rek marondok cenah rek maturan paku jeung supaya ibuku regreg. Pana ariku loba jalma mah jadi rame jadi haneuteun. Atuh ibuku Neng Intan, Aki Juman, jeung Pak RT meuni aratoheun loba anu maturan. Bari ngobrol galecok, maklum air warga sagala diobrolkeun, sagala diomongkeun. Pok ieu aduh cenah meuni karunya, pok ieu aduh meuni watir. Itu dina obrolan warga. Pak RT, nah Mang Akong jeung Mang Akeng can kadarieu kitu cek buku. Estuning ibuku mah mun aya Mang Akong jeung Mang Akeng teh hatena teh regreg. Boh ibuku boh paku lamun nitah geus teu kararago. Estuning Mang Akong jeung Mang Akeng mah geus dijieun, geus dijadikeun dulur pekuhinis. Emang anu tadi teh kakabehanana ge paku jeung paku mah istuning didih tur nyaah. An nu tadi teh ka Mang Akong jeung Mang Akeng mah aya leuwihna. Meureun mitra-mitra boh Mang Akong boh Mang Akeng pada ikhlas lamun dititah ku paku atau buku teh tara nyebutkeun embung salama bisa, salama sehat, salama jagjag. Oh mohon buku sigana mah keungian da ku abdi di piwarang miliaran jalmi anu tiasa ngalanungan paku. Ya intina mah nu tadi teh buku manawi sareng manawi pan sasiereun sabeunyireun urang teh toleh ngaharepkeun, toleh urang teh berusaha ikhtiar sok sanes abdi ge nya kitu we sami sambil neruskeun manawi aya nu tiasa ya aya kabar abdi teh sok diudag. Kitu cek Pak RT. Oh nyatuh Pak RT, mudah-mudahan Mang Akong jeung Mang Akeng bisa manggihan anu bisa ngubaran Bapak. Da abdi teu tega Pak RT ningali nu jadi salaki
kahayanana pikawatireun. Abdi teu tega ningali bapa. Itu cek buku. Hatena buku hancur lain dikeuna. Rarasaan mah kasasaha oge. Taranyeun masalah ibuku jeung paku teh. Tapi anu disebut di dunia, lamun urang nyen kehadian kasasama cantang tu urang kahiji cantang tu lamun urang nyen kehadian ka si A anu bisa ngabales. Jeung urang nyen kehadian ka si A cantang tu si A teh narima. Urang-urang nama mitra-mitra hirup kumuh di alam dunia serba salah. Maka paingan cek agama tina niat jeung segala bidang ge kudu niatan ku karena Allah. Hari-hari takayan paku beuki dieu beuki pikawatireun. Ayeuna mah beungeutna paku beuki pias siga anu eueuh getihan. Harita wanci mimiti reup-reupan sorat tonggeret raeng disarada. Atuh kayaan di mah pakeu teh meni asa beuki keung lain dikeuna. Perwatek pangaruh siurjit anu aya dina awak paku. Komo sigana mah lamun kurang we jelema di dinya, wah karasa geueuman. Da bulu punuk oge cing paruringkak. Watekeun teh lain di imah paku wae, tapi di kampung Cikuman ngadak-ngadak asa karareung. Atu warga Cikuman teh magrib ge geus loba anu ngararingkem. Teu wani kalaluar peuting. Pan biasana mah maklum ari di kampung jam 7 nepikeun ka jam 8 mah sok ngawarangkong di golodog bari ngabarako. Kitu pan biasana mah. Tambah sore cenah. Bari sok ngobrolkeun melak naon sok nanyakeun boga binih naon. Itu anu biasa sok dilakukan di kampung Cikuman. Tapi saprakna kajadian eta ayeuna mah eueuh anu ngulampreng kaluar. Komo budak mah lamun kaluar teh gancang dicokot langsung dibawa ka imah. Direngkoan ku indungna ngaringkep nepikeun ka beurang. Kumaha tos kieu Ki? Abdi mah meuni teu puguh rarasaan. Asa kitu salah, kieu salah. Ari abdi kedah kumaha Ki? Kitu cek buku nyarita ka Aki Juman. Buku nya urang kudu sadar. Urang kudu tumarima kana kayaan. Tapi urang kudu yakin yen pitulung Allah bakal datang. Urang kudu dibarengan ku sadar tumarima usik jeung malikna angin ku kersana. Urang mah salaku manusia teu gaduh hak kanggo ngatur anu tos dikersakakeun ku Allah. Nya ngasabatas kitu we munajat ngadoa nyunyuhun ka Nu Maha Agung. Kitu cek Aki Juman. Nenangkeun hate buku da sabenerna mah Aki Juman ge singgah mitra-mitra
rek nying harepan waktu peuting teh sabab lain naon sieun aya nanaon anu tumiba ka pakuwu seperti kejadian peuting katukang. Tapi ayeuna mah leuheung dan loba anu maturan warga ngilu nungguan cek kasarna mah lamun aya itu jeung ieu aya keur pakumaha-kumaha. Pop PRT nyarita mun buku ulah sorting emutan keun we sugan we Mang Akong sareng Mang Akeng tiasa nyadak jalmi anu tiasa ngalondongan nyata kong ngalondongan pakuwu urang mah ulah alit manah teuing kitu cek PRT. Keur kitu aya nu datang nyaeta nu datang teh Aki Dira dituturkeun ku Mang Akong jeung ku Mang Akeng atuh sararea meni curing hak komo buku mah atoh lain dikieuna ninggali Mang Akong geus daratang kitu deui kabehanana ge meuni araratoh komo Mang Akong bareng jeung hiji kolot pasti cenah ieu anu rek bubaran pakuwu hatena tentrem boh Aki Juman PRT ibu kuwu Neng Intan jeung warga nu sajena mawa harapan anyar sugan jeung sugan cenah hiji kolot anu dibawa ku Mang Akong bisa jadi jalan wasilah keur ngubaran pakuwu. Harapan mah teu waleh sok sanajan memang ningali dina kaayaan mah cek kasarna mah berat tong boro diukur ku jalma anu geus kasebut bisa model Aki Juman gede leutikna ge kan geus bisa sanajan keluarga biasa ge geus kaukur yen panyakit paku teh lain bantrak-bantrakeun cek kasarna mah dina ngubaran lain kudu ngubaran samemeh dahar tapi kudu geus dahar anu arti kudu siap pikiran tanaga mental kawani jeung ilmu. Komo mitra-mitra kan zaman baheula mah dina masalah medis kedokteran depan kurang beda jeung ayeuna rumah sakit di mana-mana matak panyakit teh loba euna mah da rumahna laloba galede maregah di kecamatan ge pan ayeuna mah baheula mah cukut puskesmas ayeuna mah ti bidan dokter biasa nyaeta swasta klinik biasa geus loba riab ayeuna mah teu model baheula bola mah lamun rek ka rumah sakit teh kudu ka kota barabe ka cida anu saterusna bahdira sasalaman kasalarea bari ngenalkeun ngaran jeung padumukan haturan Abah parantos kersa sumping ka dieu rurumpaheun manawi sareng manawi Abah tiasa ngalandongan Abah tiasa janten jalan kanggo ngalandongan caroke abdi kitu cek ibuku. Oh ya mudah-mudahan we atuh Bu lah Abah ge sanes tiasa pun paralun nanging ya anu tadi teh ya
Anu gaduh ijabah mah mung nu makawasa urang manya sabatas ikhtiar ya eta ge manawi atuh manawi sasieun sabeuneureun panginten doa ti Abah di kobo ku nu maha kawasa dan nu tadi teh ya Abah mah teu bodo-bodo acan kitu cek Bahdira. Atuh sararea ngaaminkeun meni raeng hampir kompak. Intina harapan nuju ka Bahdira. Tah ayeuna mah cik Abah nyuhunkeun cai we kana baskom. Kitu cek Bahdira atuh Mang Udin teu hararese. Anu saterusna Mang Udin ka dapur rek nyokot cai. Geus kitu sok eta cai teh dibikeun ka Bahdira. Ieu Bah caina. Kitu cek Mang Udin atuh gap. Eta cai teh anu geus diwadahan kana baskom teh ditampanan ku Bahdira. Sok bantos we Abah manawi nya sareng manawi. Abah tiasa ngikhtiaran. Cek Bahdira anu saterusna Bahdira meureumkeun panonna. Bari kadua leungeunna nyekelan baskom. Nyaeta baskom anu geus dieusian ku cai teh. Anu saterusna Bahdira mapatkeun elmu panemu jampe pamake anu geus kapibanda ku manehna. Bahdira bari eta cai dina baskom teh ditiup. Bray katempo dina cai teh aya hiji makhluk. Eta makhluk teh meni aneh. Keur Bahdira mah panonna meni bolotot. Seungna anu rangeteng. Celina nyungcung ari sirahna. Nyungcung nyata kumaha we siga asipan paragi nyangu. Pan baheula mah mitra-mitra asipan nu paragi nyangu teh. Pokokna meni paranjang. Atuh Bahdira teh meni ngagebeg. Bahdira ngagebeg lain dikieuna. Cek pikiran Bahdira, umur-umuran aing karek nempo makhluk mangrupa kitu. Ari sangkan Bahdira mah nyaeta teh urjit anu biasa, teluh anu biasa. Ya mah lain teluh atuh cenah. Anggap we disebakeun atawa ditumbalkeun. Tapi Bahdira estuning tegeruh ka sasaha. Lainna naon? Nyata bisi jadi riweuh, bisi ngagaruwahkeun ka sararea. Atuh lamun geus kitu mah bisa cilaka. Bahdira sebenarnya geus kaukur yen ieu anu ngaganggu ka paku teh sakumaha kakuatanana. Sakumaha kahebatanana geus kaukur. Da ieu mah lain teluh biasa nya nu tadi teh anggap we ieu mah satengah diwadalkeun ka siluman. Anu saterusna eta cai anu dina baskom teh ditiup deui. Les eta makhluk anu ngalangkang dina cai teh leungit deui tina panempona Bahdira. Renghap. Bahdira narik napas panjang. Dadana asa sesek. Dadana ngadak-ngadak asa enggap. Senggah lain dikieuna. Tapi sok sanajan kitu Bahdira tetep ngarasa percaya jeung yakin yen cek pamikir Bahdira hirup jeung huripna manusia geus aya anu ngatur.
maotna cagerna bagerna nya lamun dikersakeun mah cenah Abah Dira kudu ajal didinya parakat nyawa didinya ridho lillahi ta'ala keur ngabelaan sasama. Lamun Allah nganterkeun, lamun Allah ngersakeun hirup merenya panjang umur, nya panjang umur. Atuh meureunnan kudu palastra didinya. Ku gara-gara ngabelaan paku teu jadi masalah. Estuning Mbah Dira gelig hatena rek nyobaan ngobaran paku. Mitra-mitra sadayana Mbah Dira teh kaitung hatena malus. Estuning teu mikirkeun itu jeung mikirkeun ieu teuneng jeung ludeng. Sanajan geus kaukur yen jalan teh nanjak, geus kaukur yen panyakit paku teh lain panyakit handap-handap atawa lain bantrak-bantrakeun. Tapi Mbah Dira teh hiji kolot anu kahirupanna geus cukup lila pati-pati paeh ge cenah hayang dina jalan nu dipikarido ku Allah lain anu dipikabendu ku Allah. Dicontoheun keur urang yen ngabelaan sasama mah ulah kagok ulah sumogol. Anu saterusna Mbah Dira mundur ka tukang bari ngatur posisi diukna. Atuh sararea ge melundur bari melong ka Mbah Dira anu geus siap-siap. Anu saterusna Mbah Dira mapatkeun ajianana bari ngadorongkeun dua leungeunna ka hareup nyaeta kana awak paku. Tina leungeun Mbah Dira kaluar hawa panas nyaeta pengaruh ajian anu diwatak ku Mbah Dira. Eta hawa panas teh kena kana awak paku, tapi paku teu kerel-kerel. Estuning teu usik teu malik angere model tadi. Malahan matina awak paku kaluar cahaya beureum nyaeta model cahaya seuneu. Atuh hawa panas di Mbah Dira teh diadu jeung cahaya beureum anu kaluar tina awakna paku. Neta hiji kakuatan ajian si Wurjit. Aran siluman atuh loba cara loba ilmu loba kasaktian keur ngalawan keur ngancurkeun manusia keur ngabobodo manusia. Mbah Dira maneh tiba beregek ngadorongkeun dua leungeunna kumaha we siga anu keur ngadorongkeun anu berat contona keur nahan tangkal kai anu rek rungkat ditahan ente bebergeg. Kesang mimiti ngorolok masihan awakna napasna naik turun. Atuh anu nerepokeun meuni cara lohok milumang hariwangkeun ka Mbah Dira sabab ningali dina kayanana Mbah Dira siga anu ripuh kadorong ku kakuatan anu kaluar tina awakna paku seep waktosna.